Numantek ku para ulama tarekat Abah Anom salah, lain tarekat nanu salah tindakanana. Kok tarekat emang arah kana dunia, norekat madek tinggalkeun dunia. Kunaon atuh diasup-asupkeun tarekat ku almarhum Mbah Anom? Yeuh maneh norekat abeh dagang maju. Yeuh maneh norekat abeh kedudukan maju. Kok tarekat sikadinya arahna? Mantak kiai di Garut termasuk guru kula mesem bae. Termasuk almarhum di dia Aisyah lamantengan kurang bener. Anaona tuh. Itu salah teh. Di dulu ke orang wiridanana akur sama sekali beda silsilahna bener. Nu salah nanyanana encan datang can usul geus nurun-nurun ke ilmu tarekat. Dicaram salah teh dicaram salah. Ulah nu mantak persyaratanana kudu dipenuhi heula dek nurunkeun tarekat. Ulah ngabahasakeun tarekat serem teuing, jara likir batu sialah abah bisa zikir ka Allah. Geus ulah ngabahasakeun tarekat. Dantaran dek ngajauhkeun, geus ngajauhan dek ninggalkeun makhluk jeung dunia. Waktu cenah ngajauhan makhluk jeung dunia mah kumapan urang sebagai khalifah. Syariat batu sia ulah wakan tarekat. Sok cicing di syariat. Hayu, mun deuk norekat lain deui geus pagawean. Deuk mensucikan batin tazkiyatun nafs. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadi. Qala ba'dul arifin fi hadzal ma'na lan ngucap sabda setengah wong kang marifat kabeh ing dalem ikilah makna. Ngucap ing lafad al-haqqu ta'ala munazzahun 'anil aina utawi hak ta'ala hale mahalur ya hak. Iku kang den bersihkan saking aina wal jihad lan jihad. Wal kayf lan kayf wal madah lan madah was surah lan surah wa ma'adzalik. Dan semertane mangkono munazzahun 'anil aina. La yakhlu iku ora sepi la yakhlu ora sepi minhu saking Allah. Apa aina labad aina apa aina wala makan apa ainun wala makanun lan ora apa panggonan wala kamun lan ora apa kam. Wala kaifa lan ora apa kaifa wala jismun lan ora apa jisim wala jauharun lan ora apa jauhar. Wala aradun lan ora parad li'annahu lilutfihi sarin fi kulli syai. Kena zatuna Allah, kena lembutnya Allah iku kang lumaku ing dalam saban-saban suwiji-wiji. Walin nuriyatihi lan kena sifat nur Allah zahirun iku kang lahir fi kulli syai'in dalam saban-saban suwiji. Waliutlaqihi wa ihadatihi mutakayifun bi kulli kayfin ghairu muqayyadin bidzalik. Dan karena itlaki Allah lan ngawangkun ya Allah. Maka iku batnul mutakayipun kang nerima kakayafan kalawan saban-saban kayaf. Tur ora kang dan koidan bidzalik kalawan mangkono kayaf. Wa malam yagu gaza lam yashadu. Oda zabawong iku arana nyicipi amani kilaiki. Hadza ini kilaiki. Wa malam yagukan utu zabaman iku aranya ciyup yaziman. Ada ini kila iki mazkur. Walam yasadulan waranana nyaksan yaziman wingza bahwa amal basir. Maka itu yaman iku kang buta mata atine mahrumun an musyahadatil haqi ta'ala. Turkang dan uini saking ningali ing hak ta'ala alemah luhur ya haq. Ngadongengkeun ilmu hakikat urangna masih kene ngridit masih kene invest daging masih kene bisa atau nerima sekupi masih kene ngarep-ngarep deui pilkada suganaya roda sekupi. Dongeng ilmu hakikat. Kadang-kadang mah jadi
Mambul teh dongeng madongeng tapi terobah-robah ya awak. Padahal ngaji mah geus luhur jasa. Eueuh deui nu pangluhurna ngaji mah kajenteun ka Misra. Atawa ka ditu ngajina ka Thailand. Atawa ka ditu ka Australia. Wari mah aneh mazantren teh ka Amerika. Mari mah rada bagus bae kadengen nama mazantren ka Mekah, ka Madinah, ka Baghdad, serem. Wari mah ka Amerika. Jadi kiai jebolan Amerika. Asana muringkak bulu ngadena ge. Bulu naon bae. Ya ngaji lain bantrak-bantrakeun dia ngaji. Bu pohara jas. Geus lain nyaritakeun wujud kidam bako mukhalafah lain. Tekad mah dinazamkeun di musala. Wujud kidam bako mukhalafah budak deui. Kolot betul bisa. Budak nu ngana. Wes luhur jasa ieu ge teu kudu dicaritakeun kabeh. Kamari ge sapotong-sapotong bae. Sebab percuma jabalik mah naik motor kreditan. Tuh perobaan gitu. Kakarak nongton bae heulanan. Azal ulah haju anti bae. Aneh jaza ulah aneh. Namun di Jawa Timur tokoh NU asup Muhammadiyah jadi NU. Teu aneh tama sapira urusan puru lain anyar-anyar tama tiba heula. Nauzubillah ku ari mah kiai asup Kristen. Lamun Kristen loba nu asup Islam, kiai asup Kristen. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Kiai kabalinger. Berarti geus boga kan ilmuna boga, tafsir diaji. Bisa kitu. Hidayah rahasia Allah. Masya Allah, ulah aneh. Kibar siso, muridna 500 geus bisa hiber diri nati cengklak. Mantap. Kudu tawadu di hareupeun Allah. Sebab ilmu, sebab nganyahokeun Allah malaing ku ilmu. Mun ku ilmu mah atuh acak-acakan. Debat ngandalkeun ilmu mal beres. Ilmu mah terbatas wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Hidayah itu. Hendak lamun lain jeung wali ulah sambarang. Jadi itu naga ngembangkeun agama mah nabi, rasul, nabi, belah dieuna wali. Dicekel ku lain wali milih bae kajian ku kumaha ge. Keur teger cet oenganan hanya diojol jeung sebuah kedudukan. Teger leketai diojol jeung sekuti. Etalah lamun lain wali. Mun masih keneh kabita ku pamere, kabita ku pangalem, moal beres agama. Ulah kabita ku pamere jeung pangalemna kakarak mantep. Dia naon ieu kuari ya? Ba'dul arifin nyarita dina ieu makna. Ngomentari masalah makna tauhid. Ilmu ma'rifatullah wa rasuluh. Ma'rifatullah wa rasulih. Nugususul ka Gusti Allah. Dibulak-balik ge pasti ku urang moal kaharti. Atawa kaharti urang keur ngaji doang balik bae teu kaharti deui. Berlawanan jeung nafsu. Sedangkan ilmu hakikat mah ngaleungitkeun nafsu. 4 perkara nu kudu dileungitkeun. 1 makhluk, 2 dunia, 3 nafsu, 4 setan. Sedangkan nu 4 eta urang gupak di dinya. Lain resep deui gupak.
Jeung makhluk kurang diteleponan jelema teh supaya datang ka dieu urang ngobrol tahun baruan, gupak ngaranna. Dunia kitu kene geus teu kaberih, geus teu kahajar, yeuh ku dunia nu aya kredit. Gupak ngaranna. Invest gupak ngaranna. Nafsu ngahayukeun, dihayukeun terus ku urang. Doa ge Allahumma zawijni. Katilu kaopat setan asal nu tilu aya kendaraan setanana teger nafsu. Nu dicaritakeun ku urang ilmu hakikat. Pugu norekat nage hentang. Aju dina norekat nage salah. Manya norekat aju nyekel limbah. Manya norekat aju hayang kedudukan. Manya norekat aju hayang ngagedean warung. Norekat manik ninggalkeun eta. Numantek ku para ulama torekat abah anum salah, lain torekat nanu salah tindakanana. Kok torekat emang arah kana dunia, norekat madek tinggalkeun dunia. Kunaon atuh diasup-asupkeun torekat ku almarhum Mbah Anom? Yeuh maneh norekat abeh dagang maju, yeuh maneh norekat abeh kedudukan maju. Kok torekat si kadinya arahna? Mantak kiai di Garut termasuk guru kula mesem bae. Termasuk almarhum di dieu Aisyah laman teu ngan kurang bener. Kanaona tuh? Itu salah teh. Dideuleu ku urang. Wiridanana akur sama sakali eueuh bedana. Silsilahna bener. Nu salah nanyanana encan datang can usul geus nurun-nurunkeun ilmu tarekat. Dicaram salah teh dicaram salah. Ulah nu mantak persyaratanana kudu dipenuhi heula dek nurunkeun tarekat. Ulah ngabahasakeun tarekat serem teuing, jara likir batu sialah abeh bisa zikir ka Allah. Geus ulah ngabahasakeun tarekat. Dantaran dek ngajauhkeun, geus ngajauhan dek ninggalkeun makhluk jeung dunia. Waktu cenah ngajauhan makhluk jeung dunia mah kumapan urang sebagai khalifah syariat batu sia ulah wakan tarekat. Sok cicing di syariat. Hayu, mun deuk norekat lain deui geus pagawean, deuk mensucikan batin tazkiyatun nafs. Maksudnya deuk naon? Deuk ngamurnikeun supaya Al-Qur'an jelas, hadis jelas, ulah aya intrik-intrik jeung ulah aya muatan-muatan. Supaya lamun nyaritakeun Allah kabayang agungna Allah. Pan urang mah Allahu Akbar nu kabayang sekupi. Allahu Akbar apaan sa? Allahu Akbar sakedeung deui pilkada mere naon ieu? Allahu Akbar hayang nyieun anu. Allahu Akbar hayang meuli anu. Allahna teu kadeuleu. Bersihan. Mentek jarang jelema na jarang. Ulah sambarangan mikeun ulah. Sakadar berenya hobe aya perjalanan menuju hakikat melalui tarekat, ai siap los. Kudu kumaha tuh mondok heula. Bara tahun 20. Sedengkeun kuari geus umur 50, paeh di pondok sia. Oh, masalah. Ya Harun Ar-Rasyid ge raja jadi wali. Ibrahim bin Adham teh pengusaha kelas internasional jadi wali. Ih, jara di wali geuningan. Atuh asal siap bae. Ninggalkeunana secara total. Ya Allah, ya Rabbi. Tayeulah ilmu hakikat. Lamun urang nyaritakeun ilmu hakikat sakumaha tadi. Halaj teh nyaritakeun anal hak. Kula hak Allah gitu. Bunuh, dibunuh. Siti Jenar nyaritakeun anallah kuring Allah. Bunuh. Wari lamun aya nu ka kitu bunuh. Bunuh bae. Salah. Sasar. Tuh Allah. Sasar berarti. Ya, di jero jubah aing aya Allahan. Pencit. Ma fi jubati ilallah. Pencit jelema anu kos kitu. Salah. Sasar jelema kos kitu. Salah beneran. Salah cek syariat. Cek hakikat mah perasaanana geus pindah. Bener. Di akhirat nya pangheulana ka sorga. Nu kamari dipencit halaj bakalna ti heula ka sorga.
Sesiti Jenar nu kuari acak-acak dipencit bakalna ti heula ka sorgan. Kok bisa gitu sih? Ahli Allah geus kaparanggih. Tan ahli Allah mah ieu teh jeung anu maot teh kapanggih. Urang mun nyarita kos kitu tah di hareupeun Muhammadiyah ngajebian. Ngajebian. Pan ahli Allah mah nyalateun. Allahu Akbar. Eta teh rohna roh nu disalateun ngarendeng jeung urang. Allahu Akbar. Ieu mereka. Atuh urang lamun kapanggih kitu bisa lompat ti heula. Sia kunaon nuturkeun aing atuh. Lompat naon tuh Bapak? Encan ka dunia. Sebab urang mah dunia kuntilanak. Jadi dianggap kuntilanak urang. Ahli Allah mah datang kadinya ngalayat kadeuna ku urang biasa bae orangnya nama neuleuh aya rohna di dinya ngobrol sura-seuri. Nyalateun aya kapanggih dan lain sebagainya anu mantak kadang-kadang manehanana tiba-tiba ke makam bae ka makam diajak ku rohna ka makam. Kaditu udi teu meunang nyaritakeun ieu mah keur nyaritakeun penemuan-penemuan ahli Allah. Urang lamun kos kitu teu meunang bebeja. Mun bebeja, aduh aing mah tadi ngobrol jeung nu disalateun. Tampiling habat saekeun sa ku aing. Hah? Goblok sia. Ngobrolnya jin tah mah. Berarti sia jin. Teu meunang. Rahasia-rahasia nu kos karar itu teu meunang. Tuh, mantep kaya jelema sana ka Banten di warung bae. Kunaon itu? Eueuh cenah Maulana Hasanuddin. Tampiling. Jelema kos kitu tampiling. Anu aya naon? Gitu cenah tukang kopi. Ngopi sia di dinya. Ulah jarah sia di dinya leg-leg teh tukang kopi habak. Kana anu galis. Ah emang gitu. Sekarang itu. Ali hakikat. Mun urang jaritakeun hakikat pasti kos kitu bae. Sanajan kuari ge kuari kitu. Urang mun nyarita jeung Maulana jeung Ki Asnawi pasti bakal sarua jeung Ki Halang. Ngan dirahasiakeun. Urang mun dongeng jeung Syekh Nawawi pasti kitu. Urang nyaritakeun jeung Syekh Abdul Qadir kitu bae. Urang nyaritakeun jeung para wali sanga kitu. Manunggal hartina ngahiji urang jeung Gusti Allah. Banyak pan urang mah makhluk kitu-kitu bae. Lantaran naon? Geus eueuh deui nu aya iwal ti Allah. Nu kadolo iwal ti Allah, nu kadenge iwal ti Allah. Ngan dirahasiakeun ku nyana kecuali keur pembahasan ngaji ge ulah tarik teuing. Lantaran can kahartieun. Paling ge keur ngaji kitunya. Jadi bae ka imah ngahayal nyana. Oh. Saku majikan kunaon kah? Wow. Jadi kieu barang ngaji ka Cilongo ka haji cenah. Jual bae warung ieu. Pake naon kawin deui. Hakikat bahasa. Tapi sebenarnya mun urang nyaritakeun hakikat dina hikam. Asana breh. Jahe. Sebab etalah perasaan dituangkeun ke sebuah tulisan jadi kitab didengikeun ku urang nu ngahartikeunana nyaho kana perjalanan. Urang teh tinggal oh iya mantap haram ngaji hikam mun teu norek kata haram. Nek kumaha nyaritakeunana eta mah sebuah perasaan dituangkeun ieu ku ari nu nyaritakeunna encan datang ke perasaan eta sasar ujianan. Sasar mal beres tah mah. Kos jelema encan ka Mekah nyaritakeun ka Mekah mal beres. Kos jelema can kawin nyaritakeun malam pertama milih atuh. Mal beres kumaha nyaritakeunana naon heula nu diragap. Aduh. Palingnya datang ke hayal kan. Malam pertama teh pasti gitulah. Pasti gitu. Didongengkeun ka batur. Bohong berarti. Kelas kakap tangga bohong. Tuh. Hari nungges mah Pak. Mau ditanya teh. Saya geus kawinnya. Coba ditakeun. Godol. Cukup sama perasaan pribadi bae. Wali eta. Itu penemuan teh mangarana. Masya Allah. Geus datang ke perasaan kos kitu. Ieu ge geus datang ke hakul yakin. Pasti kos kitu sarua teh wali-wali teh nu mantak wahdatul wujud teh eta teh ajaran anu sesat teu meunang.
diajarkeun wahdatul wujud teu meunang. Besi aya nu ngajarkeun di Jakarta ulah milu haram. Besi di Bandung, besi di Surabaya, besi di Banten nyaritakeun wahdatul wujud supaya nyaho bahwa ieu teh syahadat aya cangkangna, aya eusina, aya saripatina, sasar nyaritakeun wahdatul wujud. Ulah saha bae, ulah jalain kudu dicaritakeun tamah sebab perasaan. Teu meunang aya organisasina teu meunang. Geus bae ulang guguru ka hiji kiai, ku kiai diterima, datang ka mana heula nyana guguruna. Sebab ai torekat mah lain cara ngaji amil, bisa dipotokopi, sok sia motolah, lain cara jurumiyah, lain cara ngaji Fathul Muin, lain tamah ngaji hal. Geus di guruna datang ka mana? Datang ka dinya bae ku guruna can dilanjutkeun matu ulah. Lantaran guru ge nyahoeun, datang ka dinya sia ngajauhan duniana, datang ka dinya sia ngajauhan nafsuna, datang ka dinya sia. Nah, geus sakitu bae ilmu sia. Karitakeun deui ku guru teu, naek deui. Kadahuan ku guru, naek. Jadi lain kudu begitu ijazah tarekat mah menang seminggu balik deui ka dieu, balik deui ijazah geus sia tamatnya. Jadi geus datang ka kubro sia geus tamat, geus ka ijazahkeun deui jiblon. Kok tarekat sikos kitu? Wah, atuh ieu mah dolun mudilun ka dituna. Engke loba wali kajajaden. Iya salah eta. Geus ulah dicaritakeun kos kitu mah hayuh bae heula datang ka mana? Guruna ge tutu menang sambarangan ya aslina guru mah Kangjeng Nabi, belah dituna deui atuh belah dieuna deui Kangjeng Nabi Khadir, belah dieuna deui guru-guru ahli Allah, ahli ma'rifat. Eta nu geus maot ge bisa gaguruan ngan teu bisa ngaijazahkeun. Kos ki muslim benda kerep lantaran guruna langsung ti Syekh Syarif Hidayatullah teu bisa ngaijazahkeun, putus silsilah sebabnya na meunangna tinu maot. Jadi nu bisa ngaijazahkeun mah tinu hirup. Lamun guguru ka nu maot geus jang nyana doang, teu bisa ngaijazahkeun. Teu meunang tuh. Cacakan segede ki muslim geus teu bisa ngaijazahkeun. Kudu neangan deui guru nu sejen sebab naon? Nyana mah diberena ku Syekh Syarif Hidayatullah. Sunan Kalijaga nu merena Syekh Abdul Qahen Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam ngan nyana boga guru deui. Sa boga guru nu hirup. Sa Syekh Syarif Hidayatullah geus nyana make jalur nu eta lah nyana ngamuridkeun. Bari mundak buari aya aja mah segala ijazah torekat segala gitu ulah ngaji bae heulana. Engke ge kapanggih ulah wakat torekatan lamun urang masih keneh hayang naik pangkat. Ulah wakat torekatan mun masih keneh resep usaha. Ulah torekatan ulah haram. Teu meunang. Mun cenah zikir ulah norekat zikir bae. Geus zikir mah teu make aturan torekat. Hayu bae sia aya cayu Ambon loba zikirna. Diundang muludan gandeng zikirna. Ai teu muludan teu raja benuh nu ngondang di kamar bae tilok zikir. Oh masalah. Sadaekna sia. Tapi lamun geus asup dina wadah torekat geus lain deui atuh. Tuh. Ieu menuju hakikat kudu norekat. Syariat, tarekat, hakikat. Orang bersyariat, syariat bae itu kuat mah. Mun deuk tarekat berarti siap deuk ninggalkeun dunia. Iya mah pan mikir-mikir hayang ganti mobil. Mobil yang ganti. Lama yang ganti. Yang nambah nu di imah. Tutumpakan lain deui nu di imah. Ada kempes bana. Yang bari. Antek na dong ada jawi mi deui lah. Aduh, oke. Iya, keur nyaritakeun ieu. Mana? Cek Badul Arifin dina nyaritakeun masalah ilmu hakikat. Al-haqqu ta'ala munazzahun 'anil aina wal jihad wal kaif wal madah was surah. Eta teh makulat. Innal makulatil ladaihim tuhsaru fil asri wa hiya aradun wa jauharu. Makulat teh maujudat mumkidat moal kaluar tina dua arad jeung johar. Ari johar makoma binafsi ai arad makoma bigairi. Di jerona engke aya 10 kacokot ku johar hiji, berarti arad aya 9.
Di antarana ayeuna di antarana deui idopat di antarana deui kitu kaef di antarana di taeta kudu ngaji heula urang jang supaya mantep ibadah ka Gusti Allah kudu ngaji ilmu makulat heula lantaran besi kajadian urang keur zikir bae aya suara Abdul Razak maneh zikir bae usaha ieu pangeran alhamdulillah pangeran lontal-lentok ka dieu silaturahmi wih pangeran silaturahmi budak jeung saha dieu jeung anak incu pangeran silaturahmi jeung anak incu blon teh jeung atau keur mujuna zikir la ilaha illallah la ilaha illallah joy aya cahaya geus ulah zikir bae geus ulah salat bae emang ieu sa ieu teh cahaya pangeran maneh teh geus diangkat jadi wali geus cukup ibadah maneh geus ka surga maneh teh cukup lantaran maneh geus usul nuhun pangeran geus teu kudu salat deui geus sing loba kiriman bae ayeuna mah ka kaula naon apel pangeran ayeuna apel apel meuleun di langit toloh tuh eta teh pansah kudu ngaji makulat heula besi aya suara nu kadenge besi aya bisikan kadenge kuceli besi aya bisikan hati besi aya dedeleuan cahaya besi aya dedeleuan anu indah-indah besi urang dibukakeun alam nu ieu trek aya bae di alam anu sejen ieu teh sorga ieu teh naon tah ieu teh kudu ngaji makulat heula. Tuh, nu mantak jadi dia dijelaskan Allah teh maha bersih simpulna bae anil aina teu meunang ditanyakeun di mana Allah mun Allah ku urang dijawab aya di mana Allah aya Allah mah tuh di ditu murtad sia lantaran Allah mah sepi tina ayeuna mun dipertanyakeun Allah teh di mana di luhur meureun murtad sia Allah mah teu boga tempat pan. Allah mah maha bersih tina jihad, di hareup, di wetan, di kulon, di tukang, di luhur, di handap. Mun urang nyaritakeun di luhur Allah mah lantaran Kangjeng ge waktu Mi'raj kapanggih jeung Gusti Allah murtad sia. Ieu dicaritakeun ilmu hakikat. Allah mah teu boga jihad, aya tapi teu boga tempat, teu boga jihad, teu bisa dipertanyakeun. Lebab Allah mah cukup baik dijawab ku mukhalafah lil hawadis. Lamun nyaritakeun tuh di kulon eta mah nu anyar, tuh di luhur eta mah hadis. Berarti Allah teh nyarupaan ka nu anyar, nyarupaan ka hawadis sedengkeun laisa kamitslihi syai'un. Teu nu nyarupaan. Teu bisa Gusti Allah disarupakeun dan disarupaan moal bisa Allah mah mukhalafah lil hawadis. Atuh Allah mah bersih tina kaifa. Atuh Allah mah bersih tina madah. Allah mah bersih tina rupa. Moal aya Allah rupa kos kumaha mun aya gerentes di jero hate Allah teh siga anu murtad sia mun teu maca syahadat. Sing hade ka Gusti Allah sebab Allah mah aya cumban teu bisa dicaritakeun di mana-manana di luhur di teu boga jihad teu bisa ditanyakeun siga naon teu bisa Allah mah nu rupa mah adalah hawadis bisa dibagi-bagi teu bisa Gusti Allah mah teu bisa kabagi teu bisa Allah mah boga anak boga bapa idopat tamah aya anak aya bapa aya awi aya iwung mantak aya iwung ge aya awi nu mantak aya anak ge aya bapa bezik lamun Allah Tuhan Allah berarti boga anak eta mah ngaranna nu kitu mah kulat idopat tamah nu kos kitu mah ubuwah ukhuwah bunuwah tah teu ngaji makulat teh tah Kristen teh teu ngaji makulat metlek debat jeung Kristen kudu diaji heula makulat pertanyakeun ku urang lamun eta tilu jadi hiji sedengkeun Allah teh Tuhan Bapa Tuhan Allah Tuhan anak sifat anak ka bapa teh ngaranna bunuwah di ditu ubuwah ta eta teh ngaranna makulat maujudat mungkinat berarti anyar atuh pangeran an anyar pangeran
memehnya anak saha tuh. Pertanyakan heula ku urang teh tah. Debat teh kudu mahi, kudu meujeuhna ilmuna. Gitu. Jadi urang kudu belajar heula. Kudu belajar. Lantaran ba'awalun lahu wujudun koma qabla itu nama yaqbalul kisbata bizati fakam engke aina husulul jisnisil makan. Kemudian atu anisbatun takarrarat idofa. Kemudian atu kadituna wa man urudun hayatun dinisbah. Kadbelah diterus wa hayatun dima'aha tawastaqbal terus. Ayat ala tasiru ayan fa'ila. Engke ayat ala ayan fa'ila. Tah kudu diaji heula. Nu mantak endek jadi ahli hakikat kumaha pugu ngajina ge kuari saminggu sakali ge. Lamun kebeneran teu keur ngabesa. Hiji, namun kebenaran ngabesan teu. Nomor kedua, keur teu tahun baru. Mun tahun baru teu ngaji. Tahun baru ge ngaji ge teu boga duit, mun boga duit besaruan teu. Mentak atuh ai awakna mah di majelis ngaji ai hatena mah sarua bae di karang bolong, goblok. Ieu teh sarua jeung batur kan berarti. Neureun jembe acara TV rame jasa kana tahun baru mah. Dua ayan faila, ayat ala. Jadi dia aja heula. Allah mah munazzahun an aina, munazzahun anil makan, munazzahun Allah teh kitu jihad tina kaepa, tina madah, tina surah. Wa ma'adzalika bari Allah bersih la yakhlu minhu aina, tapi tersepi Allah tina aina. Tersepi tina makan, tersepi tina kan, tersepi tina kaepa, tersepi tina jisim, tersepi tina johar, tersepi tina arad. Ongko bersih, tapi mun kurang diaji pasti bakal ayah. Kok bisa gitunya? Kieu. Kurang makhluk. Ayah makhluk, ayah kholik. Dihirupkeun ku Gusti Allah. Sanjasa hirup dirobah-robah anu ngarobahkeun urang saha? Gusti Allah. Anu nyicingkeun Gusti Allah. Berarti aya kudrat iradat Gusti di urang sumuhun. Diukna urang nang sa nang Allah atuh aya Allah teh. Di mana? Di urang. Ayo, belah mana? Ieu di kantong ya. Pencit. Teu beuna. Aja kudu kumaha tuh. Allah mah teu boga tempat, teu boga jihad. Teu aya luhur, teu aya handap. Teu aya jisim, teu aya madah. Allah mah mukhalafah lil hawadits. Tetapi Allah tersuwung tidinya. Sebab Allah teh lamun ku urang diamati melalui perjalanan torekat bakal aya di hate. Numantak lautan sakitu luasna hate leuwih luas. Hate leuwih luas. Lautan eta jero hati lebih dalam. Bongkar dadaku ada kumismu. Lamun mata ieu bisa deuleu sabelah dunia, hate mah lain sabelah dunia deui, akhirat kadeuleu ku hate. Kadeuleu akhirat ku hate. Kadeuleu jembatan Siratal Mustaqim, kadeuleu timbangan, kadeuleu di jero kubur, kadeuleu ditanya ku malaikat munkar nakir, kadeuleu siksaan di jero akhirat di jero kubur. Lumantak urang haju sieun ge, mata hate urang teh ngan lain heula urang mah ngadenge caritaan kiai tikeng jeung nabi ngan encan kadeuleu lamun urang ibadah mantep ka Gusti Allah make perjalanan torekat urang usul geus datang ka hakikat akhirat kadeuleu makna Al-Qur'an kadeuleu memantak Syekh Abdurrahman Udari dina Johar Maknun nyaritakeun makna ma'ani kalimatil Qur'an. Lir teh beda jeung taman indah anu luar biasa. Kunaon eta? Kadeuleu. Mun nyaritakeun alif lam mim eta alif lam mim teh ku Gusti Allah eta pan kalamullah. Kalamullah eta teh ku Allah dibere dibukakeun hijab ku bersihna awak eta makna alif lam mim kadeuleu. Umata hate. Dijabarkeun make tulisan alifna anu maknana lamna anu maknana mim anu maknana zalikal kitabul la raiba fi dibukakeun hijab ku Gusti Allah maknana eta ngandelkeun ilmiah moal katotor
Tapi katotorna ialah dibukakan hijab seakan-akan makna kalimah Quran lir teu beda jeung taman. Aya taman indah luar biasa segala perkembangan jeung segala keindahan tatangkalan aya di dinya sehingga setiap jelema ka taman Masya Allah sejuk gitu kene ahli Allah ke setiap ka Quran sejuk luar biasa ku sejuk-sejuk narep Johar maknun kurang kumaha. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Nyaritakan terus saya teh. Istimewa Syekh Abdurrahman Al-Ahdar nyaritakan dina khutbah Johar maknun teh. Nyaritakan makna kalimah Al-Quranul Karim. Lamun jelema geus bisa silulup. Kajero, taman, nu aya segala rupa didinya. Bakal ngarasakan keindahanana. Sehingga keindahan eta teh bisa digambarkan hese nyaritakeunana ialah ahli Allah nu geus dibukakeun hijab anu geus menyerap makna-makna kalimah Al-Qur'an sehingga geus bisa nyaritakeun kaindahanana sebab naon dibere ku Gusti Allah eta kitu eta kitu eta kitu eta kitu tak bisa kitu teh kunaon ninggalkeun dunia lamun masih keneh urang resep kana dunia eta teh hijab dunia teh hijab ka hijab ku motor ka hijab ku Scoopy ka hijab ku Avanza ka hijab deui ku naon deui kunaon deui ka hijab deui ku gitu berbagai kuno denok ka tekadele Al-Qur'an teh sebab amun urang dipreteli piceunan piceun sawah teresep ku ari mah dipiceun deui kendaraan teresep piceun deui kabeh eueuh dipake karesep ieu teh deuk maksud ka Allah eueuh nanaonan eueuh sawahan di hate eueuh mobilan di hate eueuh gunungan di hate eueuh harta eueuh tahta eueuh jelema hiji-hiji acan nu aya naon Allah cak Allah aing deuk mere ka sia mere rasa tah Quran teh kieu hatina teh mendak dibaca ku waliullah Quran bismillahirrahmanirrahim teh kudu tamat aya jelema nyeri beteung bacakeun geus bis inugeun cager sakali deui ka urang anu lain ahli Allah urang nyeri beteung bismillahirrahmanirrahim inugeun pae kitu teh Lumentek hese juga li Allah mah kadang-kadang hudang hese bacaana beda. Nyana keur kumaha diberena ku Allah. Keur kumaha ieu teh dihijabna dibukana ku Allah. Lumentek salatna ke kadang-kadang lalaunan, gerakanna kadang cepat. Eta mah geus rahasia nyana jeung Allah. Kadang-kadang salatna ngan 2 rakaat bae tilok loba-loba percis kos urang. Sangheuk urang mah. Kadang-kadang loba salat teh, kadang-kadang teh salat, udang dipenting teh endahan ngopi we, keur ngaji ge ngopi bae. Ngarokok we. Tah, ku hari kieu Allah teu boga tempat, teu boga arah. Allah teu aya madah, teu aya suruh. Allah mah mukhalafah lil hawadis. Tapi ketika urang dibere aturan ku guru, zikir. Kuari dibere lelembutan. Kieu naik urang tek. Urang fana. Fana teh artina rusak lantaran urang manusia tapi teresep kana kitu karesep manusia fana berarti. Biasana manusia daharnya na henteu dahar, biasana manusia nginumnya na henteu, biasana manusia campur gaul jeung manusia nya na henteu. Fana ngaranna majzub. Tah tek. Kuari keur jeung Allah. Kumaha tak karasana? Kadedelekeun Allah. Di mana Allah? Di dia. Nyebutna ge di dia aya Allah. Mulai tah. Di prinsip Allah mah teu boga tempat. Aya di dia. Seperti urang bogoh ka Sarwiti aya di dia. Aduh, bibirmu. Masya Allah. Tak dapat kulupakan sampai akhir hayatku. Sekalipun digantung, sekalipun dibunuh, tetap cintaku tidak akan hancur. Cintaku adalah cinta sejati. Bisa dibuktikan dari rabaan jemariku. Wih, blow on that. Eta teh kaedanan ku makhluk. Kuari kaedanan ku Allah. Eueuh duniaan ngan aya Allah doang. Deuleu naon bae Allah kaedanan ngaranna.
Fana nyana teh lantaran tersepen pongkoh jelema tapi tersepen karena nusok dipake karesep ku jelema. Kuari mun ditanya ai sia hirup nu ngayakeun aja Allah, nu mere tanaga Allah berarti tanaga nu urang teh yeun wae di urang teh pamere Allah. Aju ieu gerak teh kudrat Allah jeung iradat Allah. Atuh lamun kudrat Allah jeung iradat Allah teh jeung pitulung Allah teh pan Allah teh aya berarti di urang. Urang lempang berarti bareng jeung urang. Mantap cek Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tah eta teh bahasa Gusti dina Al-Qur'an. Sakadar dibaca ku urang, kuali maka rasa. Ngabarenganna Allah karasa jasa. Santaran kudrat jeung iradatna membarengi kaula, ilmuna ngabarengan kaula, hayatna ngabarengan kaula. Sehingga kula teh Allah anal halaj. Pancak tadi ge Allah mah teu boga tempat kok kuari boga tempat. Sia mah teu kaharti. Sia mah sia bae aing main bae. Geus teu kaharti tah. Urang lamun nuturkeun nyana cilaka. Lantaran nyana mah keur jeung Allah, ai urang mah keur jeung apaan sa? Beda alam. Allah aya di aing. Sebab gerak aing teh kan gerak Allah. Aing lempang teh kan dilempangkeun ku Allah. Tanaga teh panang mere Allah. Kicep aing teh pan pamere Allah. Atuh Allah teh aya di aing. Aing teh wadah Allah. Aing teh keur ngawadahan Allah. Bah, Allah mah teu boga tempat. Siapa aing main. Sebab aing mah di jero kamar ge indah jasa sebab aing mah jeung nu nyieun Allah jeung nu nyieun alam. Lamun sia mah ka ditu jeung ka Bali jeung makhluk aing mah jeung holik. Lamun sia ka Singapura jeung manusia aing mah jeung nu nyieun manusia. Cukup di jero kamar bae aing mah. Geus sia mah sia. Woi, Allah mah teu boga tempat cek tadi ge munazzahun an aina wal kaifa wal makan. Teu karasa ku sia mah sia bae ka ditu ngaji Fathul Muin, leus ku sia kantongan teh Fathul Muin. Fathul Wahab aing mah geus kaliwat sama aing mah keur jeung Allah. Bisa nyieun aing mah model Fathul Muin cek cenah. Bisa nyieun aing mah bisa nyokot tina Al-Qur'an dijieun dibandingan ku aing Fathul Muin. Tuh, kos kitu wali mah aing sebab jeung nu nyieun dunya aing mah. Asa jeung Allah geus atuh kuari mah mun ditawaran pae ku Gusti Allah, atuh yang jasa. Lantaran Allah nu disembah teh nu diibadahan eta keneh kuari kapanggih jeung Allah di jero kuburan ge kapanggih jeung Allah ngan kuari mah urang hirup atuh teh di kumaha tapi di jero kuburan mah bakal dibere kanikmatan maning pae. Ninaheunaan pae sabenerna mah. Lantaran lalakonna kapanggih jeung Gusti Allah. Ai, sia ulah kos kitu sia mah sia bae aing main. Allah sia mah ka ditu jeung atut. Kali itu minta sekupi deui. Tebal ka harti moal beda rasa, beda alam. Da ieu keur carita ongkoh munazzahun tapi sabenerna mah la yakhlu minhu. Allah teh teu sepi. Sebab naon? Perasaan tadi. Urang teu bisa dihayal kos kitu mah teu bisa. Dihayal mah sakali doang, kadituna apruk-aprukan deui. Sebab naon? Ieu mah ilmu hal. Di deule tingkahna mun nyana masih kene apruk-aprukan ka kota, apruk-aprukan jeung jelema, apruk-aprukan usaha, apruk-aprukan di politik, apruk-aprukan berarti ieu teh encan. Encan alamna masih kene alam sarua jeung urang. Sebab eta mah moal datang ka dieu moal kitu. Nu geus beda alam aing bae. Atau berarti ulah main politik. Silakan main politik, silakan main ekonomi, tapi teu maksud. Politik teu maksud, ekonomi teu maksud. Maksudna deuk ngajak ka Allah. Deuk ngajak ka Allah iya. Nu mentak wa ma liala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Duh, hayang teuing kaum nyaho. Kana naon nu dirasakeun ku kaula. Tah eta. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila cak Gusti Allah, udkhulil jannah. Asup atuh maneh ka surga. Lantaran maneh mah ngembangkeun agama dibunuh ge terus bae, diracun ge terus bae.
Henteu aya nu ngabahayakeun. Ini idzal lafi dhalalin mubin. Ini aman teu biru masuk. Kila dukhulil jannah. Asup atuh maneh ka surga ge satuayeuna mah. Kila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Cak utusan teh. Aduh, hayang teuing kaum nyahoeun kana kaindahan kula ditawaran surga. Berjuang negakeun agama Allah dibunuh nyeri kadeleuna ku mata ieu padahal mah mata hate mah indah. Berjuang kadeleuna nyeri soteh tapa pantina pamere atut. Atut naon ya? Tapi geuninganan horenganan kaditu nama indah. Kuarina tapa, tina kagungan tapa, tina dunia tapa. Begitu maot cak Gusti Allah, udkhulil jannah. Caknya nata qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya laita qaumi aduh harapan kaula hayang teuing kaum kaula ya'lamun nyahoeun bahwa baheula tapa teh horenganan indah sorga. Bahwa baheula teh dinyeri ku jelema horenganan indah sorga. Hayang teuing masyarakat nyahoeun bahwa kula ditawaran sorga ku gara-gara di duniana teu ilu campur jeung nu itu. Eta di Yasin, dia dibaca pan ku urang. Malam Jumat dibaca. Malam pakai istighosah diatut. Tapi pan teu dihartikeun qala ya. Jadi berarti eta Yasin teh Yasin neungeul ka jelema nu sok istighosah diatut. Eta kos kitu teh atuh pan hartina kos kitu. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni mentak sieun ahli Allah mati teh istighosah imbung. Ih, dibere duit, ya mana? Timbung, jogja letik duitnya. Kiai Haji Hamid Jesok kagak lamun dibere mobil mah daekeun. Ngan lantaran nu mere atuh henteu. Anu daek katipu ku Yasin, katipu ku Yasin. Di eta Yasin teh engke bakalna neunggeulan ka eta kiai. Goblok sia aing dibaca ku sia. Tapi kunaon situ sia? Katipu sia. Teu kaharti ku nya. Inni dzalla fi dhalalim mubin. Kakarak ayat doang. Kakarak ayat pun dibaca Yasin maka ditu lantaran qalbul Quran Yasin. Hatina Al-Quran adalah surat Yasin. Ujian anak pun kurang dibacakan Yasin. Awewe embungeun ka urang bacakeun Yasin. Ujian anak mun teu mamawas ampun. Ye, mangku bah gitu Yasin. Wow, moal Habib kawin jeung nu ngora. Yasin. Aduh, dia ngaji hakikat jadi kos gitu. Saya cerita, Allah mah teu boga tempat. Allah teu bisa ditanyakan, tapi ku ahli nama Allah aya di dia. Ketika delelau tu Allah, nele gunung tu Allah. Heh, eta mah berarti boga tempat. Sia mah sia bae aing maing. Moal kaharti ku sia. Coba buktikan sia lamun ngomong kos gitu. Ayo dibuktikan. Kumaha? Masak sia. Masak dedinya. Ajo naon? Suluhna suku aing. Sukuna suku, suluhna suku aing. Bab aing mah geus cak Allah ge kun fayakun dikeun ku aing ka sia. Kumaha sia bae? Gusti abdi mah hayang masak tapi suluhna suku. Los ku sia. Sok, seungeut, diseungeut. Ngagebrah bae asak suku. Mantak tah lamun geus kos kitu silakeun. Mantak aya kiai. Tiap-tiap aya cai, aya lauk. Bawakeun gadinya. Coba tak kalapa aya cai teh. Aya. Coba. Asik aya boncelan di jerona. Belah, cek, kerap. Boncel. Aya betikan di jero. Teu kudu boga empang. Di jero kalapa aya betik. Kunaon teh sakejap nyata. Naon sebabna? Allah na aya di dieu. Allah teh aya di dieu. Tu Allah mafi jubati Allah. Hei, Allah mah teu meunang di kitu-kitu. Jang sia mah ulah tapi jang aing mah aing keur indah jasa jeung Allah. Kos jelema nu bobogohan. Nah, kos kitu bae sia mah kaedan-edanan. Tambah hideung. Kajeun hideung ge nu aing mah. Kajeun teh sia maneangan nu geulih cak sia aing mah ieu mah hideungna ge geus jadi indah jasa. Terasa teduh aing lamun aya dina hideungna. Mal kahartieun soal mahabbah mah. Tala'al badru alaina, datang muncul datang al badru Kangjeng Nabi nu caang, Kangjeng Nabi nu kasep beungeut caang beungeut, kasep kolbu caang kolbu badru. Lir teu beda jeung bulan purnama Kangjeng teh datang alaina ka urang cek urang Madinah. Tala'al badru alaina, datang min saniatil wada ti arah saniatil wada
kampung ngaranna kampung Taniatil Wada. Wajib syukru alaina, wajib urang terima kasih ka Gusti Allah kadatangan bulan purnama. Mada'a lillahi da'i. Ya Allah, iyalah Kangjeng Nabi teh lir teu beda jeung bulan purnama. Nu mantak cek Imam Ja'far mah cek Imam Ja'far, anta syamsun anta badru anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam. Anta syamsun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung panon poe. Anta badrun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung bulan purnama. Anta nurun fauqa nurin anjeun teh seperti cahaya di atas cahaya. Anta iksiru anjeun teh lir teu beda jeung kayu iksir Muhammad. Anta misbahu sudur anjeun teh seperti lampu penerang jiwa. Oh hebatnya saya Imam Ja'far Al-Barzanji. Ketika peting poek jol panon poe nyorot, ya Allah ya Rabb. Haji Masuri kadeuleu, Haji Wati kadeuleu, Haji Rusdi kadeuleu, kakasepna teh kadeuleu. Nyana teh asa kasep bae cak nyana. Wallahu alam cak halayak rame mah. Tuh Haji Bahri bau jangan geus kota tang koteteng bae mantap kayak nyandung yang ngarasa kasep barang di deuleu ya Allah. Sakitu kaayaanana. Pas-pasan. Teuy Kangjeng mah ya malah anu ngabandingan. Kangjeng Nabi mah moal anu ngabandingan anta syamsun anta badrun. Tapi eta malah panon poe jeung bulan mangan sakadar nyaangan jagat. Kangjeng Nabi mah nyaangan jagat raya bisa nyaangan kolbu. Kanyahoan nyaangan jagat raya emang kumaha? Siti Aisyah nuju ngaputan peting jam 9. Begitu ngaputan lampuna parem otomatis jarumna ragag plek. Bingung Siti Aisyah, lampu parem jarum ragag. Cik Siti Aisyah teh kumaha ieu neangan jarum besi katincak tadi kerami kemong teu kuari. Wah teu kumaha ieu Kangjeng Nabi jol Kangjeng Nabi Masya Allah kamar caang katingali Siti Aisyah na katingali naon nu aya di kamar atuh katingali jarumna. Kangjeng Nabi senyum-senyum memang ningali neangan naon gitu jarum ragag emang pan lampu parem aja katingali kunaon ku cahaya Tuhan seuri Kangjeng ngapaleun padahal mah Kangjeng ku cahaya Tuhan anta syamsun anta badr. Urang di jero kamar caang jol Haji Masuri poek perasaan teh melegpeg bae poek. Ya Allah ya Rabbi eta mah pembawaan meureun nya moekan jagat. Ya kari ya Allah Kangjeng caang. Nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi talin eta nyorot da fi dunya wal akhirah. Ieu kabeh cacaang Kangjeng Nabi. Aya dunia cacaang Kangjeng Nabi, aya urang cacaang Kangjeng Nabi, aya akhirat cacaang Kangjeng Nabi, aya surga cacaang Kangjeng Nabi, aya neraka cacaang Kangjeng Nabi. Moal diomongkeun ku Gusti Allah. Hadis kursi diucapkan ku Kangjeng laulaka lama khalaqtul aflak mun teu aya anjeun Muhammad mun teu aya anjeun Muhammad kaula moal ngadamel jagat raya. Berarti jagat raya teh cacaang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi tina bodoh sorot ku sinar Kangjeng pinter. Nu bengkok sorot ku cacaang Kangjeng Nabi jadi lempeng. Nu tatadina teh nyaho ka pangeran sorot ku cacaang Kangjeng Nabi jadi nyaho ka pangeran. Nu paling hebat mindahkeun ti neraka ka sorga. Ieu kan luar biasa. Cacak-cacak eueuh sinar Kangjeng Nabi di Cilongok. Di Cilongok mah
Bandar Koprok di Cilongok, dalang aya di Cilongok, anu sok ditiup oe 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 teh naon eta? Naon trompet naon eta ngaranna? Trompet katangganya aya di Cilongok. Ayo coba naon eueuh. Pokona Raja Gapleh di Cilongok, Raja Remi di Cilongok, eta Haji Patin teh mantan eta kos kitu bau lain lalagaan keris daga atuh teu bisa dicokot ku urang. Waktu lamun bulan mulu deta di Pandian keris Haji Masuri, keris Haji Patin, pohara. Tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi, ya Allah keris dipikeun punyana, tak segala dipikeun. Ih, ku ari bae di Cilongok geus eueuh nu mabok, geus eueuh nu main remi, eueuh nu main batur remi teh naon gara? Naon gara? Gapleh tuh sia mah nyahoan. Nyahoan jaosok barenya. Koprok kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu tatadina di kana neraka kasorot ku sinar tinggalkeun. Jadi ka surga. Lamun urang encan kasorot ku sinar Kangjeng aya nu nawaran ka urang ye, nu nawaran ngridit, nu nawaran kreditan tah lantaran can kasorot ku sinar Kangjeng daek. Tapi nu geus kasorot ku sinar Kangjeng haram neraka jahanam. Tah lamun nu ngridit can kasorot, lamun nu teu ngridit kasorot. Misalnya jam 10 beuting aya sinar remeng-remeng jol aya awewe lain cara urang etek lain etek mau malah nu geulis kawaron malah nu geulis jore carang nu geulis timbul ti kawaron carang lamun kitu bet Cilongok mantep gareulis urang Cilongok tapi lain penduduk asli. Gelis misalnya ya aya we gelis lah pokoknya kurang mana baik dia sengit nya gelis datang misalnya ke Haji Masuri hajunyana bubuka bajuna buka jadi buka kutangna dibuka waduh haju sempakna dibuka ngangsongkeun diri ka Mang Haji Masuri ceknyana abdi rangda ieu mah deuk sodakoh bae ka Mang Haji. Nah, kira-kira buat Mang Haji kira-kira. Mikir-mikir caknya. Wah, sinar leutik. Sinar leutik. Aduh. Anak buah Haji Patin kos kieu ye. Henteu tegas teh, mong gitu kan. Cuma mikir-mikir cenah. Wah, parah. Berarti jelona mah hayang. Awak aya ban dicabut di mah sinar. Nah. Moda mikir-mikir kene. Coba ka Haji Bahri. Saya datang aja, bisa ditihela baik, wah ini mantep cenah ieu mah, barang disorotan ceknya ieu kula rangda, saya berenang 10 tahun mah, ieu menek sodah bokobe, ka Mang Haji Bahri, langsung ka dieu sia, cangkep, sinaran jasa tah mah, aduh, kok mau ka Dulgani mah kakarang can dibukaan gua, gera buka, oh tamasa, kumaha orek koros. Atuh beres eta lamun eueuh sinar tapi lamun aya sinaran nyana datang ada apa ibu mbak ini saya mau sodakoh apa sodakoh diri saya gratis lillahi ta'ala budak gratis lillahi ta'ala begini mbak saya kan udah ngaji mbak sebelum nikah ini kan haram padahal mah ieu geus kieu bae. Si badage keong bae haram mah haram tapi kok itu bangun urusan bangun mah lain lagi midnight ya teh bertah aya mah aya sinaran moal kajen kuku mage moal tapi lamun urang ngadenge pejabat DPR Marawa Gundik bener kula lamun nyaritakeun kos kitu nyaho seputar para pejabat insyaallah nyaho seputar para pengusaha nyaho insyaallah lain lalagaan nyaho ieu nu ngaji teh ngaji aya bos nu ngaji kuari babaturan
anak keluarga Pak Harto ngaji ku hari ka dieu nyana nyaritakeun seputar kahirupan nyana jeung rekan-rekan. Wow kabeh. Bahkan nyana nanya pejabat siapa aja yang suka kesini Pak Kiai. Enggak ada. Wah saya tahu cenah kalau mau kesini si Azim nyaho nyana. Sebab babaturan nyana. Wari ngaji tah. Nyana nyaritakeun anu wah. Ieu nagara mantak acak-acakan emang kumaha. Nah, lamun kukula dicaritakeun ngan kajeun teh urusan nyana. Penting mah urusan urang baik supaya kasinaran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang malam ieu mudah-mudahan sinar Kangjeng Nabi teh nyorot ka urang saenggeus teh nyorot ulah dicabut deui sehingga urang nyaho kana syariat-syariat Kangjeng Nabi, nyaho kana hakikat-hakikatna sehingga urang dipindahkeun ti neraka nu tadina ka neraka jadi ka surga. Tidak terkecuali pokokna mah ahli Cilongok anu cicing di Cilongok dek urang mana bae mudah-mudahan nu can iman supaya iman, nu geus iman supaya mantep, nu geus mantep supaya leuwih mantep sehingga urang babarengan kabeh aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, iyalah sinar Kangjeng Nabi nyorot padahal zamanna geus 14 abad masih keneh nyorot. Masya Allah sinar Kangjeng Nabi teh seperti eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh iksir, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh misbah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh syamsun, dibahasakeun Kangjeng Nabi badrun. Ai eta bahasa Kangjeng Nabi kabeh ngaran. Atskol atskia, aspal asbia, azgal azkia, eta kabeh sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayu iksir, iksir teh lamun bentukna kayu. Lamun urang boga kayu eta, urang peureum. Ah hayang ka Cirebon. Dicekel ku urang set, urang bisa hibar ka Cirebon. Iksir. Urang teh cicing ah hayang ka Singapura. Langsung cekel set, langsung teh kudu make lain air. Ragag di Karawang. Teu kudu ieu mah lain, teu kudu ieu mah kayu iksir cekel urang. Beungsa langsung udah cak ka Singapura. Haji Rusdi teu daek balik di Singapura. Eueuh nu make samping di Singapura. Di Singapura eueuh nu make samping, eueuh nu make jubah di Singapura, eueuh nu make calana panjang. Awewe kabeh make calana pendek kabeh, aya nu make sempak. Haji Masuri eta Haji Rusdi teu kicep-kicep sugan teh keur naon? Pokoknya didalegan bae. Heuh sia kunaon teu kicep? Itu barang di dalam Masya Allah nya paruti nya baragus teu ditutupan di Singapura mah nya geus kajakan deui ira cenah kieu ka Singapura deui naon sia dek jarah lain jarah sia mendek deuli eta heuh sia ya Allah tah boga kayu iksir boga kayu iksir cekelan hayang naon urang dagang nyekel kayu iksir dagangna teu sabaraha kauntunganana bisa lipat ganda. Nah nanyakeun tangkal aduh geus tinggalin zaman geus tareh paeh nanyakeun tangkal iksir. Iksir Masya Allah urang bodoh cekel kayu iksir baca Quran bisa maca. Urang bodoh teu ngaji teu naon boga kayu iksir maca kitab bisa. Ieu iksir mah mata Kangjeng Nabi teh disarupakeun ka iksir anta iksiru wa ghalli. Tah, lir teu beda jeung kayu iksir. Jadi serba bisa Kangjeng Nabi mah ka tukang nyaho ka hareup nyaho. Masyaallah karim. Jelema anu muriang ngan sakadar aya nu nyeri mata Sidina Ali. Tadi Ali panggil. Ali mah teu aya. Ka mana Ali? Dek dibere bendera. Bereun muriang naon? Nyeri mata tidak ka dieu. Tak ka dieu dek dipasang bendera bener matana bengkakna luar biasa teu bisa neuleuk Sidina Ali teh. Ka dieu Ali ciduhan. Wah, usap ku Kangjeng set mata. Masya Allah. Cak Sidina Ali leuwih bengras kibatan memeh muriang mata. Kuari lamun nyeri mata usap ku Haji Bahri. Hayang nyaho coba, mun teu buta bisa. Ulah usap-usap lah Haji Bahri. Ah tu Kangjeng Nabi mah lain deui ciduhna set, usap Masya Allah. Coba ciduh Haji Bahri. Nah, usap. Kan jadi kieu cenah ieu.
tadi nama air remeng-remeng mana kok jadi poek salah ngusap aduh nah iyalah iksir lamun urang hayang kayu iksir babari nyambat Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh iksir cara nyambat ka Kangjeng Nabi baca sholawat ka Kangjeng Nabi macana sapoe sapeting 4444 tuh meme berangkat geus olab atuh ieu mah jadi kayu iksir paling ya kayu asem kayu asem iksir ya Allah ya Rabb nah ieu iksir baca ku urang sholawat ngan cara maca sholawatna kudu ridho karena papasten Allah carana sakitu maca sholawat Allah ridho ka urang ridho ka Allah Allah ridho ka urang ridho ka Allah eta tah terapkeun coba urang lamun dibere ku Gusti Allah ayeuna milik ulah inget ka pamerena inget ka nu merena ridho Gusti urang dibere sehat ulah inget kana sehatna tapi inget kana mere sehatna Gusti nu mere sehat ka abdi abdi ridho dibere sehat ku Gusti ketika dagang urang maju ulah neuleuh maju dagangna nu dideuleuh nu mere dagangna ridho Gusti urang ku harincan kawin haju dikawinkeun Gusti ulah neuleuh pamajikanana tapi neuleuh nu merena Allah lamun neuleuh ka pamajikanna bosen urang bosen nya gede panyelintuh sabeca teu mahi atuh tapi urang inget ka nu merena bakal dedeh jeung nya kitu Haji Masuri boga pamajikan gelis ngan capetang teuing atuh can datang geus ditanya eta kan capetang teuing ngaranna nah eta takos kitu tah ulah neuleuh etana neuleuh nu merena ieu teh pamere Allah ridho urang boga pamajikan kunyin eueuh dagingan mun kaluar di udag-udag anjing pajar tukang lamun urang neuleuh etana urang bakal bosen tapi urang neuleuh ka nu merena Allah Gusti ieu teh makhluk Gusti nu dibikeun ka abdi jang ngabaturan abdi salila hirup di dunia abdi ridho Gusti sanes ka ieuna ka Gusti nu merena ieu teh geus aya ti papasten Gusti masyaallah babari tah ngomong mah babari ayo coba ridho eta bagus itu wari urang diri urang kos kieu urang ngaca masyaallah alhamdulillah Gusti abdi didamel makhluk ku Gusti teh makhluk lupang mulyana abdi ridho Gusti sanes ka diri abdina kanu merena Gusti maha kawasa jeung maha sagala-galana tah ieu teh kakarak urang ngaridokeun ti Gusti encan Gusti ridho ka urang lantaran jam geus jam 1:30 teh jadi teh anggeus deui bae iksir teh anggeus deui bae wah taun hareup asana ieu mah ieu kakarak datang ka ridho doang tah encan ridho urang ka Gusti ridho Gusti ka urang bakal dicaritakeun ridho Gusti ka urang teh kumaha emang sebenarnya ridho Gusti ka urang jih atuh lamun Allah teu ridhoeun ka urang emang kumaha disiksa ya urang tapi Allah ridho nah sababaraha macem ridona moal kabahas 11:30 asana sate tiis sate tuh Haji Rusi mah geus julat cileuk bae nya mah lain deuk muludan deuk ngadar sate tah ieu ridho Gusti ka urang ridho urang ka Gusti syaratna maca sholawat na maneg sabaraha bae tapi lamun geus bisa ridho Gusti ka urang ridho ka Gusti masyaallah ieu bakal jadi iksir urang dok contoh iksir ari eta aang nu bisa ngalengkahan jembatan di Cianjur tahun 81 nyana nyaba ka Garut naik hardtop supirna supir cak supirna ulah jalan dieu jalan dieu mah eta jembatanna nuju di omean jalan dieu wae cek ang urang jalan ditu wae tebih ge wios Cianjur sih mah teu bisa bahasa Cianjur nyana mah bahasa dieu bae dek mana sia asana seubeuh urang ngomong ke situnya ulah sorangan bae atuh sia dilegeg anjing sia ngadenge ngomongan urang Cilongok ngeunaheun perasaan sedep
awas ya ayo Ai Garut mah lain deui Garut mah mantep dah cikaang teh jalan di wae ih jembatanana nuju di omel wios sanes wios kitu janten teu aya papalangan teu tiasa ka ditu wios cikaang teh ayo jalan di nya bae atuh supir terus bae ge waduh cak supir ieu mah ngubrus kabehan urang mobil ieu hartop datang tah aangna kan peureum bae nya terus ang iya jembatanna putus terus gas ieu sanes gas kitu henteu aya jembatan gas segala gas cak supir teh aing kuari paeh ye gas pokona nuturkeun ka aang bae digas ku nya set hiber mobil hiber aangna geus kieu bae geus beres saya itu entos jebrang entos ang bangun kaget teh gitu eta saha nu nyebrangkeun aya iksir Masya Allah kan lamun dicaritakeun seputar jelema nu geus boga iksir loba di urang loba lain lalagan kula dicaritakeun di Tasikna ti Garutna terus ke Bandung terus ke Sukabumi Cianjur Bogor sanajan di dieu Tangerang nu geus baroga iksir terus ka dieu ka Serang ka Pandeglang nyaho insyaallah nu araristimewa boga kayu iksir wiridana sholawat cuman kudu ayat ridho Gusti ridho urang sambungkeun ridho Gusti jeung ridho urang tah encan ieu bahana bangsa 2 jam deui karek geus iksir ngaji pen ngaji 2 jam deui lain kajen kitu tah ieu insyaallah dipending anta syamsun anta badrun anta nurun fauqanun anta iksir wa ghali anta misbahus suduri nah jadi kakarak naik datang ka iksir teh horenganan urang ngemat nu boga iksir ya ne Kangjeng Nabi syaratna urang kudu ridho urang ka Allah Allah ridho ka urang ya Allah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mudah-mudahan urang kabehan baroga iksir kasorot ku sinar Kangjeng sehingga leuleus hate urang nu tadina urang deuk maksiat jadi urang embung kana maksiat ninggalkeun maksiat sehingga urang daek taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ieulah jelema anu geus boga iksir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nu minggu isuk teu minggu deui nu bakal dirayakeun haulna eta mah langsung iksirna ti Kangjeng Nabi dipasrahkeun ka Tuan Syekh lalakon iksir lamun kukula dicaritakeun iksir nu dicekel ku Kangjeng dibikeun ka Tuan Syekh aya bahasana ya Gausal A'zam aya 40 bahasa ya Gausal A'zam iyalah iksir panjang teuing dongeng kadinya nu jelas mah malam ieu malam terakhir kula diamanatan ku Haji Rumdani adik kula Haji ieu kan terakhir rada panjangan cenah tuh final caknyana mantap ya terakhir jadi orang jam 1 kurang seperempat dicukupkan sakieu lalakon iksirna ke orang sambung dari tahun hareup ngaji wi mudah-mudahan panjang umur catat iksirna datang ka mana tadi ridho ke tinggal nyaritakeun ridona ridho urang jeung ridho Gusti aya dongeng-dongeng ridho anu luar biasa mengenai iksir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.